edan. Percaya ke kurang Sunda mah uga kata-kata mutiara, kata-kata anu sok dipake sapopoe. Cik judi lah contohna kieu, cik minta udut sabatam, iya cik ijem korek, iya cik ijem heula duit masuk dibayar, cik ngasaan iya akur teu. Aing bahasa katipu ku pamajikan. Baheula mah keur bobogohan, dibayar duit teh sok nolak. Moal a, nging a. Nah hari ayeuna geus kawin, kabeh duit teh dicokot. Kelap saeutik ayeuna mah wani menta deh. Aneh. Kumaha pemikiranna eta? Lu lagi. Pan gue udah bilangin gue agak punya duit. Masih aja lu kemari. Lu punya duit juga lupa lu sama gua. Kemari mulu lu. Kalau mau makan sono di belakang sono no, di gerobogan no, nasi no. Tinggal nyentong doang no. Kamu nyusahin mulu saban hari. Kagak yang bikin gua senang. Nyusahin mulu. Senangin kayak gua dikit. Beneran banget lu pada lu. Sip, pemajikan orang balik ke bapakna. ya pada naon Tepira gara-gara nama masalah domba. kumaha eta teh gara-gara domba gitu teh Jadi kieu baheula teh urang teh nya meuli domba bikang. Dianggap ke urang teh simpenan. Isina diparaban tah ku si Kemed. Geus lila. Tah ai kamari si Kemed ngaWA dibuka ku pamajikan. Ai pamajikan teh jol ngambek wae atuh berejung buat kudu balik we lah pokona mah. Urang teh ditempo si WA-na teh. Tah dina WA-na teh cenah, "Mang, ieu simpenan Amang cenah geus ngalahirkeun." Heeh, pamajikan teh salah sangka mun sangka simpenan kalau domba eta teh anakan. jelas atuh teh balik si Kemed teh beres si Kemed eta mah kuduna ngomongna tong ngalahirkeun ari keur ka domba mah atuh kuduna ngajuru satemed aing Abong keneh jelemanya dibere hujan menta panas, dibere panas hayang hujan. Jigana lamun dibere hujan caina panas kaditu nate geus pasti bakal menta jeung kopina ya Kang. Muncul
Kamu namijat teh. Kare paur aduh. Abong keneh jelemanya dibere hujan menta panas, dibere panas hayang hujan. Jigana lamun dibere hujan caina panas, kaditu nate geus pasti bakal menta jeung kopina ya Kang. Lamun maneh boga hutang terus teu boga niat keur mayar, percaya teu cepat atau lambat hirup maneh bakal susah, ngerasa kakurangan we hayo. Najan maneh keur gawe karena kunaon maneh geus nyokot hak batur da teu niat mayar teh tadina. Matak nu baroga hutang sok geura balayar teu kudu nungguan ditagih. Hesenya neangan babaturan nu bisa nginjemkeun duit 100 juta. Terus pas rek dipulangkeun teh teu kudu kawas jeung saha wae. Hese aslina.